Kemana we? Dulu nak nyong. Kemana dia tuh? Ingin kemana tuh? Biasa budak ngorama tuh kemana we? Curiga-curiga ke badu itu mah. Coba mah tuh. Mana senceun. Jalan-jalan. Ya tuh. Bang juga tuh we. Jenaon? Jeung duit. Ah, embung. Ya tenang, orang itu proyek duitnya. Proyek naon? Ih, apa orang itu menang borongan batu. Gede ke duitnya tuh subek. Jadi mulai mah minjem malah don ini. Emang butuh sabaraha? Nah, gede. Gope paling benar. Heeh. Ngajanjikeun malikeun ku urang hari. Nah, gua saudara-saudara pokoknya kayak budak ini langsung tinggal pagi ke subek. Saurang teh apalan naon pokona mah 10% jeung urang. Heeh, geus bae lah, ini penting aja cair. Kayak di TF-nya. Oh, cuma Anggar lain nomorna. anggar mah itu nomor dana. Siap. Nuhun. Hati-hati. Lumayan, ini cair gope sangguan. Cacing jauh nih hese. Bukan hujan oge ya. Ya si sargon mana, lo transfer dari diri dengan saya ngumpul. Ampura kan uang gede di dia yang bisa kampulan. Kuat. Karena ini tadi transfer teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, aya hujan. Astagfirullahaladzim. Berenyo. Iya, pegawaian tuh sesantar we. Bukan aing sih hujan. Kower dia mah. Ay mana keur naon di dinas kencang. Ngalat cacing. Dan Balik. Aduh. Kubah aing. Ya. Aing beneran cicing. Deui. nih sebenarnya ada ulah jalma atuh dia teh. Oh, jalma. Ai, sini. Dari yang. Suri nyong, wer di mana wae. Kucing pol deui sih kana. Anjing kok suri nyong. Aing. Aing, apa paceng ya? Kang, maneh Thomas didinya? Hah? Maneh hafal teh aing geus mondok kan. Sia modal lidinya. Sarjon, aduh aing. Hali. Pahop kangkung akan. Bek. Mana jalma teh? Bek. Kenapa suri nyong? Mari we obrol teuneun. Ara mana ulah ka urang? Di obrol teuneun heula. Kumaha? Ini lain itu batu yang diborong lah kurang. Oh, ditunya. Oh, di sabaraha? Geus lah sejuta diborongkeun. Nawar atuh 200 mah. 200 geus kata masa juta tahu beres. Tapi bener. Asli. Sok atuh. Sok. Geus habis sepakat. Sepakat. Deal. Nah, itu dulu lah. Ini kan bisa iman tuh. Yo, duit mah gampang. Paling kudu transferkeun. Atawa nomor rekeningna. Bisa kita transferkeun. Heeh. Kalau nomor rekening mana tadi aku dapat. Kurang nyaho di ditu aja. Siap. Deal. Beneran nih. Ya, weh, nakar naon? Naon? Ieu keur menerkeun pamancar euy. Nah, geus ieu pamancar mah ke lagi aya brokeun ieu. Ieu lagi tulisan. Nah, lama lagi. Lu buka pegawai naon ayeuna? Aing hubung ieu teh keur pulang-pulang euy. Ah, beneran begitu mah ieu kurang enak di beberapa proyek kayak ke Proyek naon? Jalan Batu. Tinggal batu. Heeh. Di mana?
paket atuh rek hareup ka dieukeun. Kiraha. Ayeuna mun bisa mah. Oh, atuh. Atuh, siap atuh. Atuh tadi namun moal ka baturkeun tapi sun kurang bae mah. Geus. Siap. Rek kudu ayeuna mah. Pokona mah ayeuna unggal ti hareup ka dinyakeun tapi tangkeun. Tangke bisa entar ka subek. Kasubek. Sabaraha? Geus eta mah ke urusanna si urang di WA ka subek. Atuh. Ya. Siap. Apa pakai sepatu aya gawe mah. Atuh pasti pakai sepatu. Jung atuh. Atuh orang ini tuh ya. Ayo naik ke pemitian di gawe ya. Indieuna segawena. Harus bener pegawaian anak susuri naon. Ereh atuh kieu we pegawaian teh. Atuh gitu urang we. Sip. Hamun kieu bener gawena surinyong. Kakare sia bener geuningan ti habis ieu kana paras naon ge. Alhamdulillah. Ngarapihkeun. Rapih bukan mah. Beres mah. Alhamdulillah aduh kebenaran geuning ya. Ukur teh beres mah. Ieu geus rapih pagawean. Urang geus minta buruhna ayeuna. Naon? Buruhna. Apaan? Cek si Inyong. Buruhna minta ka ubek. Nah, iya kapan aing tadi teh geus diniakeun kasih kurinyong. Aduh, Bek. Ulah gitu atuh, Bek. Aing geus capek-capek yo. Bener yo. Ulah nepi ka ngadahar ke sang batur yo aing aduh. Buru bayar, Bek. Betul nyaho aing mah teh hayang kudu mayar 2 kali pen. Tak kira ka nikah maneh. Jadi minta nikah aing mah nikah manehan teu. Aing mah geus mayar tuh kasih Inyong. Bah, kita sing balik ya. Balik kumaha aing mah geus mayar teh. Bisiku aing batuna dipindahkeun deui ka jalan. Katanya, buru. Sing balik, bayar. Don pinahkeun we kumaha? Bener aku aing bawa yo. Jung. Oh, jelema teh gitu aya katingang gedang mah hiluna. Manya dibawa deui ka ditu kan capek-capek dibayar hanteu sih. Anjing, deukeun sia ku aing. Ku aing dibawa deui ka beta batu. Bener aing mah. Aing teh dibayar. Ku aing dipindahkeun deui ka jalan. Rugi meureun aing mau dibawa deui ka ditu. Pasti dibawa deui duit eueuh. Bit kalabit. Bit. Aing goblok. Kira-kira aing capek-capek. Taruhan bit. Ubek aing capek-capek aing teh dibayar. Tuh, Aya naon? Aya naon paham meureun udah tangrang ka dieu teh. Justru aing teh nanyakeun teh paham aya naon? Aing teh kudu budak sikar. Kalau budak kuing aya naon? Gaya teh itu surinyong ubek we tagih cenah. 10%-na deui ongkos. Mana? Aduh. Asa aya lieur kieu. Goblok si surinyong nah jadi lagi ka aing. Yeuh, batu teh geus diborongkeun kabeh ka si Inyong nah jadi nagih ka aing. Nah jadi lagi ka aing kieu. Urang mah sayang apa? Duit ka dieu lah. Yeuh, pangna kieu ge maneh teh kudu apal. Aing ge sarua katipu. Katipu. Yeuh, aing teh geus transferkeun duit teh. Urang ge transfer. Aduh. Kieu carana mah geus ayeuna mah song tang si karbit song riungkeun ayeuna mah jeung si Inyong kabeh. Pangna jadi si karbit. Si karbit ke nagih ka aing cenah can dibayar. Aduh, Inyong. Ayo. Goblok jelema teh. bener aing ngapukan mah tuh. Moal elek-elek ku aing diturunkeun. Geus tinggalkeun heula. Kumaha? Ayeuna mah kieu, maneh teu dibayar. Acan, Maneh sarua katipu. Tipu. Ayeuna mah geus kieu songtean si Inyongna. Da aing geus sarua katipu. Hah? Aing kieu jalanna mah kabeh katipu geus tinggalkeun heula pegawena geus. geus aya tuh.
Aing, aing tanyakeun ieu mah tanyakeun. Mana nempuan si Urinyong tuh? Urinyong? Keur jeung awewe. Tuh, nya dengekeun. Aing mah. Ieu amprok jadi tujuan urang mah. Yang ngomongna nu bener. Makasih udah ngomongnya jeung kolot ieu teh. Makasih. Heuh, apa? Kudu bener. Jeung anyar anjir. Geus kieu cara nama. Ayo katipu deui wae anjing, ketipu ya mah. Urang mah teu miluan Aku sih kamiluan nih. Ketipu. Puas ya. Puas. Kumaha teh duit aing ieu gantian kumaha? Ieu. Duit aing gantian. Duit main gitu. Anjing ieu aing kumaha itu batu? Hak kana batu nu sia. Goblok ah. Geus mah balik.